Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hancang ngadongeng dina channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Sakumaha anu kauninga dina sababaraha dinten kamari dongeng endong wasiat parantos tamatnya. Ta ayeuna urang majeng kana dongeng engal ya. Masih keneh dongeng jadulnya. Ieu teh dongeng teh judulna Neng Jeje, karangan Ibu ETS anu disarungsum ku Bapak K. Sukarna. Diterbitkeun ku penerbit Wargina tahun 1868. Tah kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mika landep kana dongeng Sunda anu masih keneh mika cinta malihan masih keneh tumaros iraha dongeng anyar teh medalna. Tah alhamdulillah ayeuna parantos tiasa medal. Urang sami-sami sakali deui ngagarap dongeng atanapi carita anu enggal dina judul Neng Jeje karangan Ibu ETS anu disarungsum ku Bapak K. Sukarna. Pamugi sakali deui ieu dongeng tiasa katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah urang sadayana anu ngadongengna sing sehat oge anu ngadangukeun dongeng nage sami sing sarehat. Insyaallah ieu dongeng teh tamat karesan naskahna kumplitnya di pribados. Kumargi sakitu sakali deui kanu teu acan subscribe, kanu teu acan ngintun jempolna diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Mangga ka para wargi mitra kaum dangu sadayana urang sami-sami bae ngawitan ieu dongeng Sunda anu enggal. Wilujeng ngadangukeun. Bubukaning carita abong eukeur usum ngiji hujan teh ngecrek bae ngeyar ti beurang teu peuting siga henteu raat-raat matak buntu kana laku matak hoream nyarumingkang nu daragang ngadon humandeuar anu karuli marucicid ngariuhan di sisi emper ngadago-dago raatna. Ari langit katingali ceudem hujana muruh puy leutik kerep liwat saking mundi sorang matak jibrug nu matak caricing bae kajeun ngiuhan di emper tibatan jeung hujanan sieun jadi rieut jangar akibatna tina pilek lamun urang kurang sare. Harita teh isuk-isuk amun poe teh teu katembong lantaran langitna ceudem. Beuki lila beuki beurang malah geus pukul 10. Tapi tetep eueuh bae da puguh hujan girimis mata kesal nu nungguan. Kurang-kurang nama aral komo pikeun nu di kampung hujan teh jadi panghalang. Kang Nata kumaha si Ujang teh rek dipapagkeun atawa moal? Ceuk maona harita teh bari cukcrek siga nu aral peda hujan teu raat-raat. Nya papagkeun bae atuh kumanehna karunya ka ditu. Lain geus dibayar ongkos rumah sakitna mah. Ceuk salakina anu katelah panata harita teh malik nanya ka pamajikanana. Enggeus ari ongkosna mah ngan nyaeta panduitna teh meunang nginjeuman akang. Keun bae atuh meunang nginjeuman oge da bakal dibayar ari geus boga mah. Nasaha nu kamari mayarna teh? Anak urang nyicin anu kamari dianteur kusaha geuning ka rumah sakitna teh. Tapi geus bareres dari surat panarimaanana mah Kang. Heueuh jungjung atuh ari geus beres mah. Geura papageun karunya ka ditu.
Ah meningge ku akang atuh ngarah abdi tiasa nyangu di imah. Jawab maona harita teh siga nusungkan keluar manehanana teh. Ih lain aya si Icin nyangu mah manehna. Ceuk salakina harita teh siga nu teu purun deui. Wah budak ngedul kitu bisa diandelkeun nyangu lamun teu gigih beueuy nu geus oge. Katurug-turug ngaringkuk bae geuning tuh. Ceuk maonah bari nunjuk hari teh ka anggona Nyi Icin. Barudak teh. Ceuk panata bari ngareret ka anggona anakna. Ok harita teh neruskeun deui omonganana. Icin, Icin, geurah hudang sia. Nang asa kabina-bina teuing molor teh. Nyi Icin siga nu nguliat tapi golepak harita teh sare deui. Aduh, anak-anakan teh. Awas anak nu beunghar bae lalagaanana teh. Ceuk panata harita teh bari malik ka maonah pok neruskeun omonganana. Eta da diwarah ku indungna pang kitu teh. Ceuk panata harita teh gegelendeng ka maonah. Bade ku akang nata atanapi ku abdi atuh mapagkeun budak teh. Kumanehna bae kan kitu nya atuh ulah gegelendeng lamun lila nyangu teh da loba gangguan geuning loba pisan gangguan teh. Jawab maonah bari terus harita teh dangdan sanggeus beres dangdana gap kana payungna. Leos keluar arek mapagkeun anakna ka rumah sakit situ saeur nu karek cager geringna dirawat harita teh. Saja jalan maonah teh leumpang teu tumpakan sabab teu bogaeun duit. Da puguh jalma sangsara bisa dahar oge untung ngajualan anu aya sabab salakina geus lila nganggur dagang geus beak modalna dipake nambaakeun anak nu harita karek cager dirawat di rumah sakit. Barang jo ka rumah sakit kasampak anakna aya keur ngalangu di lawang atuh maonah reuwaseun gancang manehnya nyampeurkeun bari nanya hari weus-weus. Wahyu geus lila aya di dieu teh ujang. Ceuk maonah hari teh semunyaa. Atos mak mung teu kebat wangsul abdi teh pedah ieu bae hujana teh teu raat-raat. Jawab Jang Wahyu harita teh bari imut ngabubungah ka indungna. Abah mah teu bisa datang ka dieu anaking. Da ieu hujana teu raat-raat. Ari payung geus butut deui. Cacakan dipake ku emak sorangan oge geus baseuh komo lamun kuduaan meureun. Atuh sawios emak sayeuna mak ge ulah sumping. Da ongkos-ongkos mah tos dibayar atuh abdi tos jag-jag lamun wangsul sorangan oge. Jawab Jang Wahyu semuna langsa ningal indungna tukrah tokroh teh. Tumpak naon atuh ujang balik teh. Ari tu tumpakanana mah pan loba tuh geuning. Ngan duit mah emak teh teu boga kapan. Ceuk maona harita teh kuram kireum siga nu nalangsa. Ah mending ge leumpang emak. Bujeng-bujeng teu gaduh artos sanaos dina ayana oge mending dianggo meser beas. Hayu emak keun abdi mah ditiung bae ku kertas koran. Nah make ditiung ku kertas koran ujang ieu bae payungna urang pake kuduaan. Ceuk maona harita teh bari terus nyekel anakna diajak leumpang ngarendeng. Sajeroning laleumpang teh maona sareng Jang Wahyu ngagerendeng ngalalobro nyaritakeun kaayaan kasusah manehna. Bapakna henteu usaha rek dagang teu boga modal.
Ari ngahajar kuli eueuh nu ngulikeunana atuh manehna raripuh mindeng ngalakon teu dahar punjam injem hararese da puguh kanu keur kere. Ngadengikeun indungna teh Jang Wahyu meningali Mbak tina bakating nalangsa. Hatena ngarasa rajet watir kanu jadi indung anu enggeus ngurus ngawur ka manehna ti leuletik tapi ka sagede kitu jasana indung jeung bapa nu ngamumule ka manehna. Manehna meuni handeueul lantaran can bisa males kahadean kolot atuh jeroning lempang teh cipanona ngagarendang bari ngalamun teu puguh hayang teuing bisa beunghar. Lamun seug manehna beunghar indungna rek disenangkeun diurus dahar makena di imahan anu alus ngarah sugema sarena. Barang datang ka imahna kasampak aya tatamu. Tatamuna teh budak ngora gagah pisan legegna anak nu beunghar. Ieu aing jalma luhur henteu kurang dunya barana. Lega sawah gedong sigrong da kaciri dina daweung siga nu eueuh kateuneng. Lagana taya karempan bubuhan sagala nyampa. Sup harita teh Jang Wahyu sareng indungna asup ka jero gek maranehna dariuk bari neuteub ka tatamu. Anu harita keur dangah siga naksir kanu datang. Atuh pok maonah teh ngomong sorana teh laun pisan. Ae geuning aya tatamu tos lami Aden. Ceuk maonah bari ngareret ka Nyi Icin anu harita nyang hareupan ka tatamu bari emok mani reket. Atos ma mulih ti mana emak teh? Jawab tatamu anu katelah ngakuna teh ngaran Undara harita teh. Ieu wangsul mapageun pun anak kapan lanceukna Nyi Icin Aden. Nuhun pisan emak mah disumpinganku menak teh mung piisineun geuning da puguh sakieu buktosna di emak mah. Jawab maona hari barita bari malik ka Jang Wahyu ok neruskeun omonganana. Ujang tak ieu Aden anu kamari mayar ongkos rumah sakit sareng nganteur Nyi Icin teh. Atuh Wahyu teu talangke gancang hari teh ngajak sasalaman bari kok ngomong laun pisan. Nepangkeun akang pun Wahyu. Ceuk Wahyu hari teh nyolongkrong ngajak sasalaman. Nuhun Kang, abdi pun Undara. Jawab Undara. Bari narima leungeunna Wahyu gap pacekel-cekel. Teu lila porosot hari teh dilesotkeun deui. Numawi kieu Abah sareng emak abdi teh bade nyuhunkeun widi ti emak sareng ti Abah manawi ieu ge di widian mah Nyi Icin teh bade dibantu nongton ka bioskop ku abdi teh sareng ieu bade nyanggakeun artos abdi teh kapun bapa maklum bilih kumaha onam. Ceuk Undara hadi teh legeg bari nembongkeun duit anu sabebedan. Ibu ramana Nyi Icin teu lemek teu nyarek ningali eta duit teh lobana kabina-bina dibeungkeut lir daun tisu diwadahan kana rangsel istuning pikabitaeun komo pikeun anu sangsara neuleuh duit nu loba teh siga nu hayangeun boga siga nu hayangeun pisan harita teh ti korona elok-elokan kawas neuleuh kadaharan panonna mani mureleng. Kumaha Abah di widian kinten-kintena mah upami pun Icin bade dibantu nongton ku abdi. Ceuk Undara harita teh nanya deui. Mangga pisan Aden. Jawab maona sareng salakina harita teh mani bareng. Tah sae atuh ari kitu mah hayu atuh Nyi Icin sanes bade nongton teh badanten kamari teh. Ceuk Undara bari neuteub ka Nyi Icin anu kadeuleuna siga beuki geulis padahal kakarek panggih 3 kali ka 4 waktu harita manehna teh.
matak pantes bae siga nu geulis pisan keur marupanyi icin teh jajar pasar sanajan teu kaasup geulis oge. Mangga Kang, jawab Nyi Icin harita teh pondok pisan. Sarta sup ka jero kamarna rek disalin meureun. Teu lila kaluar deui bari amitan ka indung bapana. Ku indung bapana diidinan atuh leos Nyi Icin jeung Undara teh arindit mani ngarendeng leumpangna teh. Kaparengan harita hujan teh raat deui. Atuh teu wudu matak suka bunga bari milihan taneuh nu teu diblog teh. Manehna silih cekelan silih puntangan bari ting irihil seseurian. Barang Nyi Icin geus eueuh kakara indung bapana harita nyarita deui anu diobrolkeunna Iwal ti Wahyu jeung Nyi Icin anak dua-duana. Wahyu kumaha ayeuna teh geus jagjag bener ujang teh ceuk panata harita teh bari neuteub ka anakna. Alhamdulillah atos Abah mung kantun leuleusna bae abdi teh. Keun sugan enjing mah bade ngeureuyeuh deui bae abdi teh. Jawab Jang Wahyu harita teh bari ngeluk siga nu mikir. Ke ngeureuyeuh naon ujang rek digawe hidup teh ceuk bapana harita teh bari neuteub. Sumuhun Abah, margi upami abdi teu enggal-enggal lebet didamel kumaha kanggo tuang Abah sareng emak nemawi bade ngeureuyeuh bae Abah sakiat-kiat abdi teh. Jawab Wahyu harita teh teu kawawa cipanona ngagarendang. Dedeh teuing Wahyu anak emak. Ulah anaking ulah waka. Keur naon gering-gering make digawe sagala. Sing inget anaking urang usaha teh supaya awak jagjag lantaran bisa nyiar nafkahna keur dahar urang. Ari awak keur urang gering mah salah atuh anaking anggur reureuhkeun heula adinya. Ceuk maona harita watireun pisan ka Wahyu teh. Watir ku bageur jeung sabarna bae. Nya ulah waka digawe Wahyu keun bae kumaha milih. Da piraku aya sungut teu bisa dahar. Keur naon atuh gawena letah ari lain keur nyarita jeung nyapek mah. Hanas eta hutang gede keun bae. Urang ikhtiaran bae keur mayarna mah. Tapi lamun geus cager gitu oge. Ceuk panata harita teh nambalang bari malik ka bojona siga panujueun pisan nyarek digawe ka anakna teh. Dupi anu bieu teh urang mana Abah? Tos lami sok amenganana ka dieu teh. Ceuk Wahyu harita teh ngabalengbarkeun omonganana pasal digawe. Karek papanggih bieu Abah mah ngan emakna di kamari anu geus panggih mah cenah. Dan nu nganteur Icin ka rumah sakit oge kan manehna. Siga nama babaturan Icin lamun teu disebut kabogoh nama. Jawab bapana Jang Wahyu harita teh bari ngareret ka pamajikanana. Siga nama kabogohna ujang nu matak geraneangan pi pamajikaneun ka ditu. Piraku kapiheulaan ku adi. Ceuk maona harita teh milu nempas. Sesah mah milari pi pamajikaneun teh. Komo deui keur urang mah. Neangan anu beunghar sieunneun di keret, neangan nu miskin sieunneun teu kaparaban. Neangan nu geulis abdina goreng patut kitu kapan emak. Jawab Jang Wahyu harita teh bari imut. Ceuk saha maneh goreng patut Wahyu. Lamun seug kasurung ku pake mah moal aya nu mahi di Bandung mah ka maneh teh. Ceuk bapana harita teh siga nu agul pisan.
Abah masuk ngagulkeun payung butut bah. Mun kasep oge panginten loba nu bogoheun ka abdi teh. His meureun bae urang mah teu kasurung ku pake. Coba lamun kahurung nangtung siang leumpang mah meureun ngantai sigana teh anu ngahelaran jeung mahugi teh. Sawios abah soal abdi mah ngan eta kinten-kintena undara teh leres-leres mika hoyong kapun adi teh atanapi kumaha eta teh nya ari neuleuh talajak nang nyaan sugan ngan duka teh teuing nu jadi kolot nama naha panujueun ka budak urang teh atawa henteu lamun panujueun susah keur urang mah teu panujueun nya kitu keneh susah deui wae. Jawab bapana harita teh bari ngeheruk inget kana kaayaan dirina sorangan. Sesah kumaha maksad abah teh ceuk Jang Wahyu harita teh bari neuteup semunu heran. Kieu ujang pek geura pikiran ku hidep. Lamun kolot madoaeun tang tu harkat urang aya di handap. Sabab urang mah jelema kokoro nyoso malarat rosa. Nyatu sore henteu isu ari boga besan ka anu beunghar beu jadi kekeset sigana malantaran henteu sarua beusina kitu deui lamun kolot mah teu doaeun beuki awut-awutan sigana teh sabab mawa kakusutan ka anak urang da dihenteu-henteu oge undara teh siga diurus keneh ku kolot malah najan boga gawe oge ngahiji mantu kolot mah tapi mudah-mudahan bae eta malamunan teh tong jadi bukti ceuk bapana Jang Wahyu harita teh ngupahan maneh sumuhun abah mudah-mudahan bae aranjeuna ngukur ulah warga urang teh ulah ku harta banda na wungkul ulah ku kapangkatan wungkul tapi kudu ngahartikeun kana budi basa urang kana kasolehan jeung kasabaran urang margi urang oge sanes teu jegeudnya abah mung teu acan jegud rupina mah. Jawab Jang Wahyu bari imut ngagelenyu tina bakating kunyaah ka kolot-kolotna meureun ulah tepikeun kabaud ku rasa anu lain-lain. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube channel Dongeng Mang Aa, urang rehat heula sakedapnya. Sakali deui ka para wargi anu masih kene mikalandep kana dongeng Sunda, kumaha dararamang sadayana. Tos laminya teu patepang dangu sareng Mang Aa, hapunten anu kasuhun. Oge Buk Billy masih kene anu ngantos-ngantos sakali deui kana padaran dongeng Sunda. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa medar deui carios engal dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku Bapak Ka Sukarna. Ieu ge masih kene kalebet kana carios anu heubeulnya dina tahun 1868 sakali deui pamugi sadayana anu mikalandep kana dongeng tiasa nampi kana ieu padaran dongeng Sunda kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah ieu dongeng Sunda teh ka urang Soreang ka urang Majalaya di Kabupaten Bandung Sumedang sadayana ieu teu acan tiasa dikirim-kirim hiji-hijinya hapunten ku Mang Aa sakali deui bilih aya nu bade gabung kana grup WA mangga tiasa diklik wae dina linkna atanapi tiasa ngahubungi kana nomor 085222734758. Oke ka paroge kaum muslimin wal muslimat anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum
mudah-mudahan saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu hanca dongengna. Bener kitu pikiran emak oge ujang keun bae teu boga harta banda oge da saenyana urang mah teu ngaboga-boga. Ngan anu kudu dipikiran teh diri ujang bae. Lamun adi geus aya nu mikah hayang urang kudu buru-buru neangan layan. Ceuk maona harita teh bari melong ka anakna. Keun atuh mak eta mah soal abdi anu cantang tos bakal kumaha. Ayeuna mah urang mikiran Nyi Icin bae ulah dugi ka kenging musibat anu ngarugelkeun manehanana. Margi reg harita teh wahyu eureun heula nyarita na teh rada ngahuleng. Margi kumaha wahyu? Ceuk bapana panasaran da seukeut pisan caritaan anakna teh ti bareto oge lamun benerna mata loba benerna batan salahna. Sumuhun abah margi ayeuna teh tengah poe piraku sugan aya bioskop mah wayah kieu anu maen da ieuh sote lain sore namung ceudem ku pihujaneun janten bade kamarana atuh maranehanana teh. Maneh masuk gancang nyang kagoreng kabatur teh ujang. Piraku tadi teu kadenge rek nganterkeun duit bapakna heula kapanan cenah. Lamun geus nganterkeun duit kakara cenah sigana mah rek lalalajo. Itu kapan? Nah tiasa dipastikeun hiji lalaki mawa kabogohna anu kare kenal dua dinten ka indung bapakna abah. Kalawan nuluhur puta gede dunyana moal abah abdi yakin moal kabumina paling oge jaralan-jalan. Mung upami sangkaan abdi cocog teu aya anu mencogna hanjakal urang teh kakara oge wawuh geus dibohongan meureun abah. Jawab wahyu harita teh bari ngaheru. Moal ujang da biasana barudak ngora mah lamun teu ka aya kawani kakolot teh nya kitu teh we terang-terangan nya sok ngabohong umumna mah. Ceuk maona harita teh ngagedean hate. Leres mak mung upami tos ngabohong sakali engke jadi dua kali. Bakatku sering ngabohong tungtung nama dilandih segede wadul. Tapi ieu mah supados urang waspada bae mak. Jeroning nalingakeun putra emak ieu mah. Jawab wahyu harita teh bari teu weleh imut ka indungna. Ari anu diobrolkeunana Undara jeung Nyi Icin harita keur laleumpang mapai-mapai jalan sepi anu corengcang ku jelema. Maksudna teh hayang jongjon teu era pakaleng-kaleng, pihujaneun mah teu dipikiran hayang pagegeye bae sigana teh. Nyi Icin tingawitan urang tepang dugi ka waktos ayeuna hate engkang teh kalintang kagangguna nyi. Ari wengi engkang teh nyaring, ari siang salira kokolebatan. Nah nyabet kitu nya Cin, ari salira teh kitu atanapi henteu. Ceuk Undara harita teh mari ngajembel dampaleungeunna Nyi Icin. Nah engkang mah bet jembal-jembel kitu geuningan. Naon atuh anu kedah diwaler ku abdi teh? Nah kaayaan hate abdi atanapi pangjembel engkang? Jawab Nyi Icin harita teh malik nanya. Saya nama waleran bae dua-duana Cin. Kaayaan hate Icin waler, pangjembel engkang oge balas atuh. Ceuk Undara harita teh bari nyeret-nyeret hayang rapet. Teu kauntup abdi mah engkang dua-duana oge. Ngajembel ka engkang abdi teu wantun sareng teu tuman. Nerangkeun soal hate oge bet ngaraos isin abdi mah.
naon atuh janten hate icin teh? Abdi mah bade naroskeun bae ka engkang teh. Ahiji di mana bumi engkang teh? Kaduana naon pada melan engkang? Katiluna naha engkang teh kagungan keneh Ibu Rama atanapi henteu? Sareng naon pacabakan sepuh engkang teh? Jawab Nyi Icin harita teh bari ngalesotkeun leungeunna siga nu tahan harga. Aduh eta mah pertarosan teh mani murugut. Awas buah burung muragnya Nyi Icin. Kumaha engkang ngawalonanana? Ke urang hiji-hiji bae nya. Namun engkang usul ulah ngalesotkeun leungeun atuh. Ceuk Undara bisa pisan ngolona teh. Mangga engkang teu kaabotan abdi mah. Nanging upami aya anu ngalangkung lesotkeun heula nya. Jawab Nyi Icin hadir teh bari ragamang pakaleng-kaleng deui cara tadi. Tah. Ari kitu mah sugema ngajawabna oge. Geura kupingkeun atuh ipukan engkang teh. Ieu rorompok engkang teh ditegalga ari pada melan engkang ngaborong pamasangan listrik sareng ledeng nu kagungan parusahaan pun bapa. Papi pun biang matos pupus. Tah kumaha cekap kinten-kintena jawaban engkang teh sakitu. Ceuk Undara harita teh bari mencetan ramo Nyi Icin. Naha engkang ka abdi nganggo nyebatkeun ipukan sagala geuning? Teu aya maksadna naon eta teh? Ceuk Nyi Icin hayang nyaho harita teh. Teu aya Nyi Icin, teu aya maksadna naon eta mah. Mung tandana euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula. Ieu dongeng dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS dina bagian anu kahiji. Insyaallah enjing urang sami-sami teraskeun dina seri anu salajengna. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.